warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Wa ala sahabatihi dan sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamu sahibin Nabi edate jamakna dina lapad sahibin Nabi. Wa qauluhu sareng ari dawuhanana musannif ajmaina lapad ajmaina eta tidun muatan li sahabatihi kana lapad sahabatihi. Tumadakaro satuluina nutur saha al musannifu musannif anahu saistuna musannif eta mas'ulun disuhunkeun bitasni bihadal muhtasori dina ngangitna ieu muhtasar. Kita beringkesan biqalihi kalawan dawuhanana musannif sa'ala geus minta ni ka kaula saha ba'dul asdiqai sapalihna pirang-pirang sahabat jam'u sadiqin eta teh jamakna lapad sadiqin. Wa qauluhu sareng ari dawuhanana musannif hafidhahumullahu ta'ala laqad hafidhahumullahu ta'ala eta jumlatun du'aiyatun jumlah du'aiyah an a'mala kana yen ngandit kaula mukhtasaron kana mukhtasar wa aritu muhtasar eta ma perkara qala anu sauti naon labdu lafadna itu ma wa kasuro sinareng seueur naon manahu manana itu ma bil fikhi dina pan fikih
fil fikhi anu tetep dina mertelakeun kan fikih wa ari fikih logotan dina mungguh logot eta al fahmu kadar-kadar paham wastilahan jeung ari ngaran fikih ceuk istilah eta al ilmu nyaho bil ahkami syar'iyyati kana pirang-pirang hukum anu bangsa sara al amaliyati anu bangsa amal al muktasabu anu dikasab min adillatiha tina pirang-pirang dalilna ahkam at-tafsiliyati anu bangsa tafsiliyah ala madhabil imamil a'dham natepan kana madhabna imam anu agung al mujtahidi anu jadi mujtahid nasiri sunnati anu nulunganana kana sunnah wadini jeung kana agama Abi Abdillah tegasna Imam Abi Abdillah Muhammad ibni Idris tegasna Muhammad bin Idris ibni Abbas putra pamegetna Abbas ibni Usman putra pamegetna Usman ibni Nafi putra pamegetna Nafi Asy-Syafi'iyya anu bangsa Syafi'i eyangna wulida parantos dibabarkeun itu imam bi Gujata di tanah Guja sanata khomsina dina tahun 50 wa mi'atin jeung 100 wa mata sareng parantos maut imam rahmatullah ari rahmatna Allah ta'ala maha luhur Allah eta alaihi muga tetep ka imam waridwanuhu sareng karidwanana Allah yaumal jumu'ati dina poe Jumat sal khorojaba dina bulan Rajab sal khorojaba dina akhirna bulan Rajab sanata arba'in dina tahun 4 wa mi'ataini jeung 200 wa wasopa sareng parantos nyipatan saha al musonnifu musonif mukhtasarahu kana kitab mukhtasarna musonif bi ausopin kalawan pirang-pirang sifat minha eta tetep dina satengahna ausop anahu sanyanyana itu mukhtasar eta fi goyatil ihtisari anu tetep dina pameakanana ringkesan
wa nihayatil ijaji tegasna pameakanana ringkesan wal goyatu jeung ari lapad goyah wa nihayatu jeung lapad nihayah eta mutaqaribani anu silih deketan duanana wa kada jeung eta nya kitu deui al ikhtisaru ari lapad ikhtisar wal ijaju jeung lapad ijaj wa minha sareng eta tetep dina sawarehna awsaf anahu sanyanyana itu muhtasar eta yakrubu deket atawa yakrubu gampang alal muta'allimi kajalma anu diajar ngaji li furu'il fiqhi kana pirang-pirang cabang na fiqih naon darsuhu ngadaresna itu muhtasar wa yasulu jeung gampang tadi kajalma anu wa yasulu jeung gampang alal mubtadi kajalma anu diajar ngaji naon hibduhu ngaraksana itu muhtasar atawa nalarna itu muhtasar ay istikhdaruhu tegesna ngahadirkeunna itu muhtasar ala dahri qalbin kana hate anu cara tonggong tegesna di luar kepala liman kajalma yargobu anu resep itu si eman pihibdi muhtasari dina nalarna ya kitab muhtasar fil fikhi dina pan fikih wasala jeung geus menta ni kakaula aidon deui saha ba'dul asdiqai sapalihna pirang-pirang sahabat an uksiro kana yen ngalobakeun kaula fihi dina ieu kitab muhtasar ayil mukhtasari tegasna kita beringkesan mina taksimati tina pirang-pirang bagian lil ahkamil fiqhiyati pikeun pirang-pirang hukum anu bangsa fikih wa min hasrin jeung tina malenggeran aidobdil khisoli tegesna malenggeranana pirang-pirang tingkah al wajibati anu wajib wajabdu mangka awas non bete al wajibati anu wajib wal mandubati jeung anu sunat wa ghairihima jeung salianti itu wajibah mandubah wajabtu mangka nyumadanan kaula huka itu ba'dul asdiqai ila su'alihi kana pamentana itu ba'du bidalika dina mas'ul
taliban bari anu nyupri lisawabi kana ganjaran minallahi ti Allah jazaan hana jadi babalas ala tasnifi hadal mutasori kana ngangitna ieu kitab ringkesan rogiban bari anu mika cinta ilallahi ka Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah bil i'anati dina nulungan min fadlihi dina karuniana Allah ala tamami hadal mutasori kana nyampurnakeunana ieu kitab ringkesan wa fi taufiqi jeung dina nyuhunkeun taufik li sawabi kana bener wa wari sawab eta didul khoto'i lalawananana salah innahu saistuna Allah ta'ala mahlur Allah alama kana perkara yasya wa nu ngersakakeun Allah ayyuridu tegesna ngersakakeun Allah eta qadirun anu maha kawasa ay qadirun tegesna anu maha kawasa wa bi ibadihi sareng ka pirang-pirang hambana Allah latifun eta anu maha welas khobirun tur anu maha waspada khobirun tur anu maha waspada bi ahwali ibadihi kana pirang-pirang tingkah pirang-pirang hambana Allah wal awalu jeung ari anu kahiji eta muktasabun anu dijieun bade iktibas mengqaulihi ta'ala tina dawan Allah ta'ala Allahu latifum bi'ibadihi Allahu ari Allah eta latifun anu maha welas bi'ibadihi ka pirang-pirang hambana Allah wasani jeung ari anu kaduana eta muktasabun anu dijieun bade iktibas mingqaulihi ta'ala tina dawuhan Allah ta'ala wa huwal hakimul khabir ayat wa huwal hakimul khabir wal latifu jeung ari lafad al latif wal khabiru sareng lafad khabir eta ismani dua asma dua jenengan min asma'ihi ta'ala tina pirang-pirang asmana Allah subhanahu wa ta'ala wa manal awali jeung ari makna anu kahiji etal alimu anu maha uninga bidako ikil umuri kana jero-jerona pirang-pirang perkara wa muskilatiha jeung anu samar-samarna itu umur wa yutlaku jeung diucapkeun itu awal aidon deui bi makna rafiqi kalawan makna rafiq
anu banget welas bihim kaitu ibad. Wa manasani jeung ari mana anu kadua awas eta qaribun anu caket mi maknal awali tina makna anu awal wa yuqalu jeung diucapkeun naon khabaratu syai'a laqad khabaratu syai'a khabartu nyaho kaula asyai'a kana hiji perkara baru nyaho kaula kana itu syai' bainahu mangkasanya nyana Allah bihi kana itu syai' eta khabirun anu mawas pada ai alimun tegesna anu maha kuningan. Qala ngadausa al-musannifu musannif rahimahullahu ta'ala rahimah mugi mikawelas uka musannif safallahu ta'ala Allah ta'ala Kitabu ahkami toharoh Kitabu toharoh ari ieu eta kitab anu mertelakeun pirang-pirang hukumna susuci Al-kitabu ari kitab lugotan mungguh lugot eta masdarun masdar bimakna dhammi kalawan makna dom kumpul wa jam'i tegesna kumpul wastilahan jeung ari ngaran toharoh cek istilah eta ismun ngaran li jinsin anu tuduh kana jinis minal ahkami dina pirang-pirang hukum. Amal babu anapun ari bab pasmun eta ngaran linauin kana hiji rupa mimma tina perkara dakhala anu asuh ieu mah tahta dalikal jinsi dina sahandapeun eta jinis wa taharatu jeung ari taharoh bi fatitoi kalawan patah to lugotan dina mungguh lugot eta annadopatu kadar-kadar bebersih wa masyaran jeung anapun ari toharoh cek sara papiha mangka eta tetep dina itu toharoh cek sara tafasirun katiratun ari pirang-pirang ta'rif anu loba minha eta tetep dina sawarehna tafasir qauluhum ari dawuhanana ulama fa'aluma migawe na hiji perkara tustabahu anu dimeunangkeun bihi
ku eta emak naon al sholatu sholat